Bulan puasa mah radio si Abah anyar euy. Nyaho, kapan kau dengar banteng? Banyolan enteng. Karena raon uplek ngobrol kawas nu daria ieu. Mohon Pak Haji, itu nuju nyarioskeun ngeunaan sarekna nu puasa saur daya teh cenah sarekna nu puasa mah ibadah. Laras teh Pak Haji. Bener pisan Din, sarena nu puasa mah ibadah. Maksudna daripada ngomongkeun batur, daripada nyieun kagorengan nu ngabatalkeun kana paedahna puasa, ngabatalkeun kana pahala na puasa, mending sare gitu maksud teh Din. Tah, gitu Din maksud kuring teh. Jadi sare nu puasa teh ibadah. Nah, ani kitu mah atuh bener. Abdi ge rek sare we isukan di puasa teh ngan meh sare. Ari kadoa ka Allah teh dina impian abdi hayang ngimpi dahar jeung ngimpi nginum sing seubeuh. Ngarang hudang sare abdi teu lapar jeung teu haus Pak Haji. Tobat.